dan ibu diantawisna punten dengan sasi Ramadan teh nyata urang dina laksanakeun saum kudu urang apal diantawisna apal anu matak ngabatalkeun apal anu matak ngaruksak ganjaran kana puasa diantawisna ibu kudu ingat lamun urang nuju saum kade hiji ulah nyaritakeun kagorengan batur kade kagorengan batur masuk kana ibu dina saum kade ibu yang haruskeun kaonan anu sanes eta teh matak ngalungikeun ganjaran puasa. Nu kadua secara singkat nyaeta namimah ngadu domba gitu. Ngadu domba nyaritakeun contohna si fulan nyaritakeun ka contohna lamun Umar kaki jaen bahasana. Umar nyaeta nyaritakeun Umar kaki jaen. Tak kitu contohna ngadu domba sangkan nyaeta pasean atawa sile awal akibat tina naon tina ngadu domba artina namimah kan eta aya ganjaran nu kadieu nyarita bohong eta teh leungit ganjaran anak puasa. Jadi puasa mah puasa bahkan urang lebihna tina perkara anu mata kabatal puasa ditebihan buang teu maron teu bener diantawisna utang teu kitunya jimat teu tibeurang tapi lamun teu bisa urang bisa ngajaga eta ngariksa tina masalah pembatalan urang puasa atanapi contohna ibu berpuasa memilih bisi ngaroleh cepil ngahaja atawa urang ngarojo pakaian pangamun teu meunang gitu teman kita terlihat harusnya pilih gitu lamun nikah nya kusikatan biasa teu make odol lamun siang cek sebagian malam anjing biasa ngecek pilih gitu kana waktu lebar mending urang eta mah nikah mah meniboni atau subuh nya gitu dia tahu dari mana anu mata karusak karena ganjaran puasa nyata diantawisna urang ningali kalawan make sahwat ningali make sahwat eta ngalungikeun ganjaran kudu sakitu kudu bisa kajaga laras eta teh sebenarnya cek sebagian keterangan nu seje puasa bakal nyapaatan ka ahlina Ramadan bakal nyuhunkeun ka Gustina nyata nyuhunkeun kanu apalun eta Ramadan ka ahlina Ramadan. Jadi urang teh mudah-mudahan ngalaksanakeun puasa dina anu ayeuna jeung anu atos nyaeta sasi Ramadan kenalun ka urang. Nyamun sabab saur Allah Ramadan pek anjeun hayang naon. Eta Ramadan nyaeta muriringan sakabeh jalma dina poe kiamat. Nyokotan eta Ramadan ka jalmi anu kenali artina kanu ngajalankeun puasa dina bulan Ramadan tadi lamana jalma anu puasa dina bulan Ramadan eta Ramadan kenali ka eta jalma anu ngalaksanakeun puasa sanajan eta jalma ngaku abdi puasa tapi eta hartina bohong dina ucapanana eta bulan Ramadan moal kenali moal kenali dicopot disobrokeun di hadapan Gusti Allah. Terus rek. Saur kitu saur Allah, Ramadan ari anjeun geus kitu hayang naon? Saur Ramadan sasi Ramadan kaula hayang dijami di mahkotaan ni eta kalan mahkota kaagungan. Eta jalmi di mahkotaan. Segeun eta mahkota teh mampu nyapaatan kana 70.000 jalma. Desok 70.000 jalma. Mana kita saudara-saudara sangkan ieu Ramadan urang kenalin ka urang sararea. Lamun urang rugi nya eta jalma anu teu kenalin ke dina poe sasi Ramadan. Rugi kabeh-kabeh. Gitu. Anu salajenna mana wika sigar mau ka ieu
sadaya.